Halo, selamat datang. Wilujeng dongkap di channel Mamang Kodel. Setiap permasalahan kurang sering minta tolong, tapi kadang menurut dipenta tolong teh. Sok kadang angel, susah, hese. Tapi ayah di sosial media jalma minta tolong kadang kar kira-kira kebakar gara-gara kebakaran atau ayah awang buas atau pakai naonnya. Emang si Dankar oke. Coba tempobe video dah. Teknologinya gimana, Mbak? Dilempar apanya? Sama siapa? Sama aku sendiri. Kok bisa gitu? Dia lagi kesel kali. Oh, lagi berantem sama cowoknya. Sampai dibarangkeun ku kabogongna. Nya ari menurut mamang kana mun sandekeun ribut ulah digigireun. Walau ulah digigireun sungai. Nya kitu tah. Aduh, ngomong-ngomong eta minggu hareup ieu libur panjang Jumat Sabtu Minggu kira-kira erek baralik henteu ieu. Ye, videona ye kudu siap-siap bekal mun arek baralik mah nya. Yuk kita tonton. Woi, aya libur panjang deui. Jumat, Sabtu, Minggu. Cakep. Balik. Cek kondisi keuangan. Oh no. Balik hayang duit eueuh modal eueuh. Emang ari sagala naon ge mun sadekeun nanya ka Google mah serba nyaho. Teuing eta carana kumaha heueuh teu ngarti mamang mah da. Ieu salah sahiji aya jelema nanya soal penyakit ka Google. Coba kira-kira bisa ngajawab henteu nya. Yuk temu bae lah. Neng Google. Cenah maneh sagala nyaho. Siap Mamang Kodel. Coba orang arek nanya. Cek dokter urang boga penyakit koneng. Leres. Naon buktina? Apan eta huntu mama. Aya penyakit koneng bisa ditempurina huntu. Huntuna koneng eta mah jarang nyikat lain penyakit koneng. Geus kitu bae. Poe ayeuna mah ieu uploadnya. Assalamualaikum.